Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana murang kali. Kumaha dararamang? Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana dipaparinan kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Patepang deui ayeuna dina pangajaran basa Sunda kelas 5. Nyaeta pangajaran 2 perkawis kahirupan. Ibu di dieu dinten ayeuna bade ngabahas perkawis kecap sifat atau kata sifat. Naon ari kecap sifat teh? Kecap sifat nyaeta kecap anu diantarana nuduhkeun kaayaan, warna, ukuran, jeung rasa. Jadi, kata sifat adalah kata yang diantaranya menunjukkan keadaan, warna, ukuran, dan rasa. Contoh di dieu kecap sifat anu nuduhkeun kaayaan. Di antawisna nyaeta aya kecap gandeng, riweuh, aman, tentrem. Lajeng deui ayeuna kecap sifat anu nuduhkeun warna. Di antawisna nyaeta beureum, bodas, hejo. Lajeng deui kecap sifat anu nuduhkeun ukuran. Nyaeta aya kecap gede, leutik, panjang, pondok. Teras kecap sifat anu nuduhkeun rasa di antawisna nyaeta patali jeung hate sapertos sedih, senang. Ayeuna patali jeung letah di antawisna amis, asin. Lajeng deui ibu ayeuna bade ngabahas perkawis mikaweuruh tanda baca atau mengetahui tanda baca. Salah sawiji tanda baca anu bade dibahas di antawisna nyaeta tanda titik 2. Tanda titik 2 dipake dina tungtung bagian kalimah. Lamun eta bagian kalimah teh dituturkeun ku wincikan atawa pertelaan. Jadi tanda titik 2 ini dipakai di akhir bagian kalimat apabila bagian kalimat itu diikuti oleh perincian atau penjelasan. Contohna di dieu. Nu kapeto kudu piket poe Senen aya 5an. Tah ieu kalimat teh mangrupikeun kalimat wincikan nya engkina teh anu dituturkeun atawa pertelaanana nyaeta Danu, Wildan, Salman, Nina, jeung Teti. Lajeng deui ayeuna tanda titik 2 dipake sanggeus kecap atawa pakeman anu merlukeun wincikan. Jadi tanda titik 2 ini dipakai sesudah kata atau pakeman. Pakeman itu adalah kecap anu tetep teu tiasa dirobah sarta ngandung arti khusus. Jadi pakeman itu kata yang tidak bisa dirubah, jadi sudah tetap. Anu merlukeun wincikan, jadi yang memerlukan perincian atau penjelasan. Jadi contohna kegiatan kerja bakti baris dilaksanakeun. Kegiatan kerja bakti akan dilaksanakan dinten Minggu kaping genep September 2002 hiji tabuh 8 dugi ka rengse. Tah di dieu tanda titik 2 na dianggo saatos kecap atanapi pakeman. Pakeman di dieu nyaeta dinten kaping tabuh. Tah ieu kecap teh kecap anu tetep anu teu tiasa dirobi deui sarta ngandung arti khusus. Lajeng di ayeuna tanda titik 2 dipake dina wacana paguneman sanggeus kecap anu nuduhkeun palaku. Jadi tanda titik 2 ini dipakai di wacana percakapan atau dialog
sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Contohna di dieu nyaeta bapak. Tah, bapak lajeng di aya titik 2. Jadi ieu teh palaku dina paguneman atau pelaku dalam suatu dialog atau percakapan. Tah, danu oge sami nyaeta palaku dina paguneman. Lajeng deui ayeuna tanda kurung. Tanda kurung dipake pikeun ngahapit tambahan katerangan upamana wae pikeun nerangkeun wancahan. Jadi tanda kurung ini dipakai untuk menghimpit tambahan keterangan apabila ketika untuk menerangkan singkatan. Contohna di dieu aya kalimat nyaeta di hantawisna di sakola danu diayakeun UKS. Tah, ieu UKS ieu mangrupikeun wancahan atau singkatan. Nyaeta wancahan tina UKS nyaeta usaha kesehatan sekolah anu diaping ku petugas ti puskesmas. Tah, ieu wancahan puskesmas oge nyaeta pusat kesehatan masyarakat. Hatur nuhun kasadayana. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna dicekapkeun sakitu bae. Mudah-mudahan urang sadayana tetep sumanget dina diajarna. Nyungun hapunten bilih ibu seueur kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.